5 Pandawa. 30 tahun lamina saatos perang Baratayuda antara Pandawa sareng Kurawa. Nu dikengingkeun ku Pandawa saatos kajadian eta. Kerajaan Hastina dipimpin ku Yudhistira. Yudhistira berhasil ngawujudkeun kerajaan anu subur. Tapi perjalanan satresna situasi sareng kaayaan anu teu tangtos, terutama saatos pupusna para sesepuh kerajaan. Nyaeta Distrarasta, Gandarik, Kunti sareng Kresna. 5 Pandawa sapertos kalangitan cecena. Kukituna Pandawa sareng Drupadi ngantunkeun istana kalau nganinggalkan sagala hal kadunyaan. Kalawan ngalakonan lalampahan pamungkas ku cara ziarah ka Gunung Himalaya kanggo ngahontal puncak. Waktos bade angkat aya anjing anu nuturkeun nyaeta anjingna Yudhistira. Waktos naik ka puncak seueur pisan halangan saring rintangan. Salain leuweung anu lebet, jalanna oge awon. Jurang jeung tebing oge cuaca panas jeung tiris kalewatan ku maranehanana. Tangtos medanna berbahaya pisan. Drupadi jeung Pandawa sadulur hiji-hiji pupus kaseret ku kasalahan sarta dosa maranehanana anu saestuna. Drupadi nyerah nepi ka pupus. Bima naros kaya Yudhistira. Yudhistira, Drupadi tos pupus. Naon dosana anu nyebabkan anjeun pupus? Pun rai, satiap nu ngantunkeun pasti ngagaduhan dosa salami hirupna. Drupadi pilih kasih. Anjeunna leuwih nyaah ka Arjuna tibatan ka urang sadaya. Dosa eta nu bakal dicindakna. Teu lami tidinya sadewa pupus. Bima naros ka Yudhistira. Yudhistira, tinggal. Sadewa oge pupus kumaha ser anjeun. Gusti teu resep ku jalma anu sombong. Salami hirupna sadewa sok nyombongkeun dirina sorangan bahwa manehna nu pangpinterna teu aya nu ngaleuwihan. Padahal tiap jalma gaduh batasan. Eta dosana. Perjalanan diteraskeun ka medan jalan anu leuwih bahaya. Sareng tebihna perjalanan tangtos ngadamel capek nakula nyusul pupus. Bima naros ka Yudhistira. Kumaha ser anjeun? Ayeuna nakula tos pupus. Saha wae jalma anu ngaraos dirina leuwih hade tibatan batur, maka jalma eta takabur. Kitu oge nakula. Manehna ngarasa kasep teu aya duana. Nah eta tandana hatena teu sakasep lahiriahna. Karena eta manehna teu bisa nuturkeun urang sadaya. Tiba waktosna Arjuna geubis ngolehek ngalaman nasib anu sami. Padahal kasaktianana sapertos Dewa Indra. Yudhistira, naon dosa Arjuna? Arjuna oge boga sifat takabur sapertos waktos putrana pupus. Anjeunna ngagorowok nyarios sanggup ngelehkeun musuh dina waktu sapoe. Kasanggupan kadorong ku nafsu hungkul dugi cariosan nu eta teu kabuktikan. Eta dosana. Teu lami tidinya ngadadak Bima geubis. Pungkeun tulung ka Yudhistira. Yudhistira, gerungan abdi, raga abdi tos teu kieu, tos teu tiasa tati, tos teu tiasa mapah deui tulungan abdi Yudhistira. Bima, anjeun jalma anu sarakah kacida. Anjeun teu peduli ka batur nu leuwih butuh. Cariosan anjeun oge kasar. Teu peduli sareng saha anjeun ngomong. Salian eta anjeun sok nyombongkeun diri. Kukitu natarimakeun naon nu ku anjeun tos lakonan. Yudhistira sanggup ngahontal puncak gunung. Alatan manehna henteu dicocot ku dosa. Di puncak gunung, Batara Indra datang keur mawah Yudhistira ka sawarga jeung kareta kancana. Pas Yudhistira ngadeketan kareta, sangkan Indra ngajurunkeun ambeh ninggalkeun anjing nu jadi batur lalampahana. Lantaran anjing makhluk nu teu suci, teu meunang kaasup ka sawarga. Yudhistira mundur, nampik pikeun ninggalkeun makhluk anu salila ieu nang tayunganana. Indra jadi heran. Anjeun sanggup ninggalkeun dulur serta henteu ngabelem lalakon maranehanana. Tapi anjeun nampik pikeun ninggalkeun anjing nu teu nyaho jalan. Drupadi jeung dulur-dulur kuring geus ninggalkeun kuring.
lain kuring nu ninggalkeun marehanana. Dina waktu keneh, anjing berubah wujud jadi Batara Dharma. Batara Dharma nyaeta bapana Yudhistira anu keur nguji maranehanana. Yudhistira dibawain ku kareta Indra. Dina waktu ngahonta sawarga, manehna teu manggihan dulur-dulurna anu soleh atawa pamajikanana Drupadi. Tapi manehanana nempo turuyutna katup balatna anu jahat sampai tara ngabejaan. Gembayarana keur aya di sawarga. Disaprak manehna gugur di pakalangan budi berkahan kurus etna. Yudhistira kalawan ikhlas indit ka neraka pingkeun nupungan barayana. Tapi tetempoan sarta soraan nu ngarawatan hate jeung getih kentel ngajadikeun manehna sieun waktu kagoda pikeun kabur. Manehna ngawasa diri serta hawar-hawar ngadengeun sora Drupadi jeung barayana anu dipika cinta. Nyambat diri nasureng nepikeun cicing bisa dengeun marenahanana dina kasengsaraan. Yudhistira mutuskeun pikeun cicing di neraka. Sasar teu ngajurung sangkan kusir kareta balik ka sawarga. Sabab manehna milih cicing di neraka bareng jeung jalma-jalma hade. Tibatan hirup di sawarga jeung jalma-jalma jahat. Waktu eta ketempoan na barobah neraka jadi sawarga saterusna. Indra ngomong, Yudhistira keur diuji, serta sabenerna dulur-dulur geus aya di sawarga. Sanggeus nampak kanyataan eta, Yudhistira ngalaan, wargana serta ngempos.